Tedaekeun dibawa ku hawana nafsu teh, tedaekeun dibawa sakaba-kaba, tunduk nafsu teh, nundukeun hawa nafsu jeung beramal jang saenggeusna pae eta pinter. Mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inna akyasal kayis saenyana jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah ataqwa jelema nu takwa. Jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh henteu sakadar pinter duniawi. Ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat. Lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat, nu kos kitu jelema odob. Odob. Bodoh. Menang jana jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat, pinter teh cak nafsuna. Masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter, tapi cak Kangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna, presiden tinggal presiden, odob teu presiden. Menteri tinggal menteri, boleh jana jadi gubernur, boleh jana jadi bupati, boleh jana jadi DPR, tapi teu make timbangan syariat, odob. Bodoh eta nu kitu teh. Boleh jadi bupati, boleh jadi DPR, teu make timbangan syariat. Cak Kangjeng Nabi ieu mah bodoh. Jana bima la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Kangjeng, ucapan Gusti. Berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat, make hawa nafsu, daek korupsi, maling jeung sajabana. Eta teh nu kos kitu cak Allah bodoh. Geus urang hese-hese kos ka ditu. Ja ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna, deuk jadi naon bae? Wa amila lima ba'dal maut, beramal jang kaditu kaseberang. Gitulah maksudnya supaya sadar, oh kos kitu horeng. Atulah pun diparingkeun ku nu barorodo, urang nutur-nutur nu bodoh. Kiai nutur-nutur nu bodoh, atuh sarua odogna. Nu bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR, kiai odog. Maja kiai nutur-nutur nu bodoh, nya mah keur ngumbar nafsuna. Atuh eta bantak geus gade. Kudu boga timbangan jeung ukuran syariat. Sebab kurang bakal kaditu, kawan kaditu. Tuh, gitulah. Urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang. Anu ku urang kabayang wajahna, kabayang piawaina, kabayang sobarna. Geus jelas dan nama teu pernah nuturkeun hawa nafsu. Kemudian manehana nama ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu. Teu mamrih jam sabaraha bae waktu salat, teu mamrih rek aya eueuh nu ngaji wayah magahan bae. Wa amila lima ba'dal maut. Tah eta garak jelema pinter kos kitu. Malam ieu urang ngaratus mengenang jelema-jelema pinter, khususna almarhum almaghfurah 100 poena kabelah dituna guru simkuring guru urang sadayana, belah dituna atuh guruna deui. Masya Allah, etalah jelema-jelema palalinter. Inna akyasal kayis at-taqwa, pang jujur tinu jujur, pang pinter tinu pinter takwa. Nah ieu santri teh pang pinterna di dunia, pang pinter mun aya nyaho mah ieu
teu dianggap ku nagara teh pajar lain jelema urang mah pajar monyet teu dianggap jelema ku jalma jeung teu aing mah malaikat nu nganggap ka urang siapa dianggap pinterna teh ku juri urang mah ku Gusti Allah kenyataanna hadis nu tadi nganggap ke urang monyetnya pajar lain jelema pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah emang aya bentukna mah jarore ieu sebenarnya cuman tak kaju tempat dilalaku ge eta bentuk jarore emang nu pinter mah kitu nu pinter mah ieu make jas make can puguh dibandingkeun liar mah can puguh hei lain deui ieu mah teh karung pinter nama jelema anu takwa ka Gusti Allah eta mah cekelan ku urang hese-hese teuing Masya Allah kan contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia anu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat sosok manusia nu ngaranna Nu'man bin Saubah ialah Imam Abu Hanifah lahir di Kufah simkuring waktu ke Baghdad ziarah ka makamna ulaheun teu milu kan sok aju hayang pipilueun teu ngarawa Masya Allah tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah begitu lahir ketingali kecerdasanana kapinteranana istimewana pohar urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad kiai santri geus teu aneh sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika daruratna di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah luar biasa ke kiai kaluar biasa anana emang kumaha teu sapira talar hadisna 1 juta hadis tah kakara ulu Kidur Jaya maka karak inamal amalu biniate eta ge geus sabaraha panggung dipapake eta deui tambah jeung irhamu eta ge teu ikhlas jeung ngangan berkat Imam Abu Hanifah teu kira-kira talar hadisna 1 juta hadis Masya Allah kan lamun nyaritakeun Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih Masya Allah jadilah rujukan saat eta eueuh duana manusia nu dipake anutan panutan hiji sadunya saat eta Imam Abu Hanifah satu ketika Imam Abu Hanifah teh tidak ngadahar daging padahal kahobina ngadahar daging embe orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe ieu ge hobi ngan eueuh atuh hobi tinggal hobi aya eueuh mah teri deui jeung meundeun emang beungeut teri nya main kuluhum mah ini sorangan wae aturan tah Imam Abu Hanifah teh daek ngadahar daging padahal umurna saat eta kakarak ge 13 tahun teu daek ngadahar daging sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan sampailah setahun aya anu pangangguran naros ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging mohon kok saat ieu teu daek ngadahar
asana geus mang bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe berarti aya pamalingan embe geus kulantaran aya pamalingan embe meureun embe dijual lamun embe dijual dagingna kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling geus kula ayeuna emit heula moal ngadahar beusi daging nu didahar ku kula teh daging eta satahun ngadahar daging atuh pan ieu mah terus bae geus jaho ge ieu nang maling heuh daging mah daging bae teh geus bae terus ieu leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman ti pemerintah daging kemudian dipasak sanggeus dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging ti pemerintah kemudian nyana dahar ku Gusti Allah ditegor begitu ngadahar sacomot dua comot katilu comot lek Abu Hanifah langsung seueul ketika seueul keluar utah geus kautahkeun langsung kieu bae ngahaneng bae danya ieu daging teh ti mana begitu ditanya horenganan ieu anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah Masya Allah istighfarna poe eta 1000 Imam Abu Hanifah apa dia mah proposal teu dibere BHS ku bupati teh marah sarua jeung si eta deuk kumaha coba lamun kaahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebata bejeuna lantaran kawarwanana Masya Allah iyalah disebut al-kayyis mandana nafsahu nundukeun hawa nafsuna wa amilal lima ba'dal maut sieun ke dihareupeun Allah lamun ke didahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling kumaha lamun didahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula geus teu kacaritakeun pemerintah ieu kapan di Cisokang mah ngabaris ke pendopo ngabaris kasihan iyalah kais bersinar ilmu teh kuwaro Masya Allah dari ieu sosok Imam Abu Hanifah teu kacaritakeun ti awalna panjang mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warona pohara Imam Abu Hanifah tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah aya lalagaanna kabeh ahli Allah masuk lalagaan ditaros Imam Abu Hanifah Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngahareupna ka mana tuh cek Imam Abu Hanifah geus malu batu ulah ngahareupan Baitullah oh mohon kartos kumaha lamun aya pipinding bahasa dia naon hahalang bodoh pipinding mah teh nyaho budak hahalang bahasa Garut Bandung pipinding garana pun aya hahalang aya hahalang mah kamana ge menang tetep utama nama ulah cek Imam Abu Hanifah teh kumaha lamun urang di jero cai aju urang silem teu mun ki di jero cai aju urang wudu di jero cai ngahareupna ka mana lalagaan tetep memang bener lah ulah mikiran kos gitu mendingan ngahareup ka pakaian bae cenah jakena besi anu mawa eta kan lalagaan kan bari ditinggalkeun ku Imam Abu Hanifah nu kitu bae ditanyakeun ka aing tah jadi lamun nu silem mah diempang dikali geus ulah nyaritakeun ngahareup ka mana deuleu baju bae besi aya anu
tekan lalagaan garana geus ngadep ka baju cek Imam Abu Hanifah tuh aya lalagaan sarua bae masyaallah. Etalah sosok Imam Abu Hanifah. Kaistimewaanna deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung ka pangi nyipres ka sisi. Masyaallah. Aya naon cek Imam Abu Hanifah kok jelema teu daek manggihan? Apakah aing salah? Apakah terlalu isin atau memang manehanana bendu ka aing? Di pikiran kunya liwat neule aya keur nyelepet gerakeun ka dieu ai maneh kunaon ieu mani nyilid nyisi embung ka panggih embung paamprok kunaon punten Imam abdi teh pan gaduh hutang. Oh hutang muhun abdi gaduh hutang pada urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian ta ieu kulantaran abdi can bisa mayar sabaraha duit engkara lah saeutik mun duit urang sekitar 7 jutaan. Oh jadi maneh ku gara-gara boga hutang can mayar haju isin bung ka panggih dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar ulah isin-isin aya pedagang nu kitu. Ayo. Ya pedagang oplo ya. Ayo coba tutur ke Imam Abu Hanifah masyaallah kari. Ceng ulah isin-isin. Lamun aceng boga hutang haju hembung ka panggih jeung mama atuh engke kumaha urusan ngajina. Meureun hembung ka panggih haju teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah isin-isin teangan pedagang mun model kitu malah eta kakarakiji aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beuli ka hiji awewe samping begitu beuli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 ih geus cek cenah 2 bae 4 tanyakeun heula ka batur ternyata hargana batur wani 5 dinar tuh cek Imam Abu Hanifah ulah dia murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian kunyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah kula untung engke didinya ngarumas. Ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur boga hutang dibebaskeun balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun nu aslina ngangeunahkeun ka batur dagang ngeunaheun ka balerea ngaji ngeunaheun ka balerea naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah. Etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah Malik bin Anas. Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana umur 2 tahun mulai nalal Quran terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh umur 7 tahun geus paseh umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Quran 12 tahun si ieu mah lam yakunil ku ari pohonnya lam yakunil duit ya coba ya lam yakunil mun teu poho mun poho balik ka dia 1 juta. Imam Malik Masya Allah karim umur 16 tahun geus bisa
ngahimpun hadis jadilah muwatta 17 tahun geus jadi mufti di Madinah. Ketenaran Imam Malik luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis, lamun ejeng anu sajen-sajenna 1.500.000 hadis. Ilah Imam Malik muwatta. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Quraisy sami ngan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam, maka pindahlah ke Gaza. Di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i. Menang 1 tahun tidinya dibawa ke Mekah, tumbuh di Mekah Imam Syafi'i. Saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih, umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah. Imam Malik geus ngadenge bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i. Geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali. Geus ngomong Imam Malik na di Madinah, moal kebel deui bakal datang murid aing wali. Urang mah lain, Pak. Moal kebel deui garong datang ka dieu. Tah aya kuari gitu mana. Deres lagi dek ngaji garong-garongnya. Masya Allah eta Imam Malik kecerdasanana, kacaangan hatena bisa nempo pi muridin nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi, murigak mulu urang. Taha makna nyarita ka Imam Syafi'i aya maneh rek berangkat mengaji ka ditu geura siapkeun atuh naon nu deuk diaji. Cik Imam Syafi'i mak kula ka Madinah hendak ngaji kitab Muwatta sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta, jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta. Maka abdi rek ngalah 9 poe Muwatta di Mekah katalar 9 poe. Eta si otak kumaha teh? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang ningali di alam dunia ayeuna masya Allah nu pinter teh sabeuheung teh kuloba-lobana anu jadi profesor, anu jadi doktor, anu jadi cendekiawan, wah macem-macem. Disandang kumanehanana dengan predikat anu macem-macem, diberi prestasi anu henteu kira-kira. Di samping sandangan-sandangan dokterandes, doktor, profesor, oge aya nu jadi menteri geus puguh presiden, aya nu jadi gubernur, jadi DPR, bladieuna jadi bupati. Eta teh palinter. Jasi ieu mah dipaksakeun ge moal bisa jadi RT acang. Ja ijazahna geus bae ku beurit. Teu pinter masalahna, tu palinter pohar. Angkat topi urang ka jelema pinter teh bisa ngelola segala rupa negara. Teu kira-kira pinter teh deui baik di dalam negeri di luar negeri. Kapinteran teh sangat menonjol. Terbukti dina pengelolaan nu aya di Indonesia bae heula ulah di luar negeri. Geus teu kajag ku urang kapinteran teh dibandingkeun jeung urang nu nyantri asana leuk-leuk neuleuk kapinteran batur.
aju sakola ge pan di Australia, di Amerika, di Jerman. Kamari aya nu bebe jadi duaan dek sakola ka Jerman. Aya deui nu bebeja urang Bandung nu hiji ka kanan dek ka Amerika, nu hiji ka Jerman. Batur mah sarakola teh geus puguh kami Roma loba jasa. Amis di jero. Tapa loba ambalayah geus pokona nu ka Mekah, nu ka Madinah, nu ka Yaman, balikna palinter dibandingkeun jeung urang anu sapopoe teh ngan sakadar ngaji teh sakadaek urang. Guru nongkrong aya urang daek ngaji, aya urang teu matu guru-guru urang-urang nyayongkeun guru los tabehan ku sia tongkrong. Udah lu gitu ngaji ya mah karena saku kula gitu maksudna baheula ai ente mah leuwih ti kula atuh. Urang mah kos kitu teu kacaritakeun urang mah pinter teh deui. Batur mah ketika baralik sakola di luar negeri di organisasi NU, nu di organisasi Muhammadiyah, nu di organisasi HTI, anu di Khuruj Ikhwanul Muslimin jeung berbagai organisasi-organisasi nu anjlug di partai, di Golkar, PDI, PKB dan lain sebagainya. Wajar pinter wajar. Mejeuna dik jara dinaon ge ja pinter. Ja urang mah teu satuju lamun si jadi bupati. Teu saeutik-eutik acan demo aing mah teu heula. Teu satuju. Acak-acakan negara aing atuh. Si jadi bupati oh brengsek. Maksudnya bodoh. Itu palalinter atuh. Masyaallah mejeuna. Tinggal urang bae bengong di bidang perpolitikan nu pinter teh lain saeutik. Berderet ayeuna teh anu neuk hayang jadi presiden, berderet anu ayeuna hayang jadi menteri teu kabaragian, berderet nu ayeuna hayang jadi gubernur, komo nu hayang jadi DPR mah palinter mejeuna antri harayang jadi nu kararipet. Ku sebab pinter. Tetapi lamun urang make kaedah Kangjeng Nabi nu kararitu teh horenganan bodoh. Jaca Kangjeng Nabi mah nu pinter mah lain nu kitu. Nu pinter mah al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jelema pinter mah jelema nu bisa nundukkeun hawa nafsuna, teu daekeun dibawa ku hawana nafsu teh, teu daekeun dibawa sakaba-kaba, tunduk nafsu teh, nundukkeun hawa nafsu jeung beramal jangsa geusna pae eta pinter. Mentek pas cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inna akyasal kayyis saenyana jelema nu pang pinter-pinterna tinu pinter mah ataqwa jelema nu takwa. Jadi horeng boga ukuran jeung boga timbangan pinter teh henteu sakadar pinter duniawi. Ku Kangjeng Nabi teh ditimbang make timbangan syariat. Lamun aya jelema pinter tapi henteu make timbangan syariat, nu kos kitu jelema odob. Odob. Bodoh. Menangjana jadi presiden tapi teu pake timbangan syariat, pinter teh cak nafsuna
masyarakat halayak rame nyaritakeun pinter, tapi Kangjeng Nabi lamun nyana ngajujurung nafsuna presiden tinggal presiden, odob ke presiden, menteri tinggal menteri, boleh jana jadi gubernur, boleh jana jadi bupati, boleh jana jadi DPR, tapi teu make timbangan syariat, odob bodoh. Lamun nu bodoh ajiz ngaranna. Ajiz lain aziz, ajiz jelema anu bodoh nu lemah, man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna lillah, jelema nu nuturkeun hawa nafsuna, sanggeus nuturkeun hawa nafsu nyana bersandar ngarep-ngarep ka sorga ka Allah, tolong beda goblok. Jelema jadi presiden teu akur jeung syariat, haju hayang ka sorga, odog. Jelema jadi menteri aju yana korupsi, korupsi teh tanda nutur-nutur hawa nafsu, aju ngarep-ngarep ka sorga, boloon. Jelema aing menuduhkeun ka dieu boloon lain ka menteri, jadi dua dimensi ya. Bodoh eta nu kitu teh. Boleh jadi bupati, boleh jadi DPR, teu make timbangan syariat. Cak Kanjeng Nabi ieu mah bodoh. Jana bima la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan Kanjeng, ucapan Gusti. Berarti jelema jadi bupati teu make timbangan syariat, make hawa nafsu, daek korupsi, maling jeung sajabana, eta teh nu kos kitu cak Allah bodoh. Geus urang hese-hese kos ka ditu. Negara urang teh dipimpin ku nu arodog, barodog, satungtung nutur-nutur hawa nafsu. Ja ari nu pinter mah nundukkeun hawa nafsuna, dek jadi naon bae, wa amila lima ba'dal maut, beramal jang kaditu kaseberang, jang paranti engke urang kaditu ka mana, kaseberang ka mana ya, ka Lampung, ka mana odom bejeul aing nyebut odom ge. Gitulah maksudnya supaya sadar, oh kos kitu fare. Atulah pun diparingkeun ku nu barorodo, urang nutur-nutur nu bodoh, kiai nutur-nutur nu bodoh, atuh sarua odog. Du bantak ayeuna ku kucuprakan kiai hayu jeung DPR, kiai odog. Manya kiai nutur-nutur nu bodoh nya mah keur ngumbar nafsuna. Atuh tair batak geus gade. Kudu boga timbangan jeung ukuran syariat. Sebab urang bakal kaditu, ka mana kaditu? Tuh. Gitulah urang di malam ieu teh mengenang 100 hari da guru urang anu ku urang kabayang wajahna, kabayang piawaina, kabayang sobarna, geus jelas kana mah teu pernah nuturkeun hawa nafsu. Kemudian manehana mah ngamalkeun jang kaditu ka alam nu itu. Teu mamrih jam sabaraha bae waktu salat, teu mamrih rek aya eueuh nu ngaji wayah magahan bae, wa amila lima ba'dal maut. Tah eta garak jelema pinter kos kitu. Malam ieu urang 100 mengenang jelema-jelema pinter. Khususna almarhum al-maghfurah 100 poena kabelah dituna guru sim kuring guru urang sadayana.
belah dituna atuh guruna deui Masya Allah etalah jelema-jelema palalinter inna akyasal kais at-taqwa pang jujur natinu jujur pang pinter natinu pinter takwa nah ieu santri teh pang pinterna di dunia pang pinterna mun aya nyaho mah ieu teu dianggap ku nagara teh pajar lain jelema urang mah pajar monyet teu dianggap jelema ku jelema jeung teu aing mah malaikat nu nganggap ka urang sia mah dianggap pinterna teh ku juri urang mah ku Gusti Allah kenyataanna hadis nu tadi nganggap ka urang monyetnya pajar lain jelema pajar jelema orang pedalaman Sumatera lah naon lah emang aya bentukna mah jarore ieu sebenarnya mantap kaju tempat dilalaku ge eta bentuk jarore emang nu pinter mah kitu nu pinter mah ieu make jas make can puguh dibandingkeun nu liar mah can puguh hei lain deui ieu mah teh karung pinter nama jelema nu takwa ka Gusti Allah eta mah cekelan ku urang hese-hese teuing Masya Allah kan contoh-contoh jelema nu palalinter tahun 80 Allah ngalahirkeun hiji manusia anu terkenang terus sampai ayeuna bahkan sampai yaumul kiamah terbukti jaga bakal di akhirat sosok manusia nu ngaranna Nu'man bin Saubah ialah Imam Abu Hanifah lahir di Kufah simkuring waktu ke Baghdad ziarah ka makamna ulaheun milu kan sok aju hayang pipilueun teu nyarawa Masya Allah tahun 80 Hijriah lahir seorang manusia ngaranna Imam Abu Hanifah begitu lahir ketingali kecerdasanana kapinteranana istimewana pohar urang lamun ngobrolkeun Imam Abu Hanifah di kalangan ustad kiai santri geus teu aneh sebab ku urang ge osok ditaklidan ketika darurat mah di Kufah mah lain darurat ge ditaklidan di Mekah sebagian mazhab Imam Abu Hanifah luar biasa ke kiai kaluar biasa anana emang kumaha teu sapira talar hadisna 1 juta hadis tah kakarak ulu Kidur Jaya maka karak inamal amalu biniate eta ge sabara panggung lupa pake eta deui tambah jeung irhamu eta ge teu ikhlas jeung ngangan berkat Imam Abu Hanifah teu kira-kira talar hadisna 1 juta hadis Masya Allah kan lamun nyaritakeun Imam Abu Hanifah pohar tidak jihad ilmu setelah talar hadis tuluy anjeunna ngaijtihad soal fikih Masya Allah jadilah rujukan saat eta eueuh duana manusia nu dipake anutan panutan hiji sadunya saat eta Imam Abu Hanifah satu ketika Imam Abu Hanifah teh teu daek ngadahar daging padahal ka hobina ngadahar daging embe orang Timur Tengah kan hobi ngadahar daging embe ieu ge hobi ngan eueuh atuh hobi tinggal hobi aya eueuh mah teri deui jeung meundeun emang beungeut teri nya main kuluhum mah ini sorangan wae atuh
Imam Abu Hanifah teh daek ngadahar daging padahal umurna saat eta kakaraket 13 tahun. Teu daek ngadahar daging. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampailah setahun. Aya anu pangangguran naros. Hanifah, ai maneh teh kapan hobi ngadahar daging? Mun. Kos hati teu daek ngadahar. Asana geus mang bulan-bulan teu ngadahar daging kunaon? Cek Imam Abu Hanifah di lembur teh aya anu leungit embe. Berarti aya pamalingan embe. Geus kulantaran aya pamalingan embe, meureun embe dijual. Lamun embe dijual, dagingna kan dijual kula anti ngadahar daging hasil maling. Geus kula ayeuna emit heula moal ngadahar beusi daging nu didahar ku kula teh daging eta. Sataun ngadahar daging. Atuh pan ieu mah terus bae. Geus jaho ge ieu nang maling, heuh daging mah daging bae teh. Geus bae terus leg-leg bae. Satu ketika aya kiriman ti pemerintah daging, kemudian dipasak. Sanggeusna dipasak Imam Abu Hanifah teu apaleun bahwa eta daging di pemerintah. Kemudian nyana dahar ku Gusti Allah ditegor, begitu ngadahar sacomot 2 comot ka 3 comot lek Abu Hanifah langsung seueul. Ketika seueul keluar utah. Geus kautahkeun langsung kieu bae ngahaneng bae. Danya ai daging teh ti mana? Begitu ditanya horenganan, iya anu masakna bebeja daging kiriman ti pamarentah. Masya Allah, istighfarna poe eta 1000. Imam Abu Hanifah, apa dia mah proposal? Ti dibere BHS ku bupati teh marah. Sarua jeung si eta. Kumaha coba lamun kahengan Imam Abu Hanifah sakitu hebata bejeuna lantaran kawarwanana Masya Allah ialah disebut al-qayyis mandana nafsahu nundukeun hawa nafsuna wa amilal lima ba'dal maut sieun ke dihareupeun Allah. Lamun ke didahar ieu daging kumaha lamun daging hasil menang maling. Kumaha lamun didahar ieu daging ternyata daging pemerintah eta teh pemerintah baheula. Geus teu kacaritakeun pemerintah ieu. Kapan di Cisokang mah ngabaris ka pendopo. Ngabaris. Kasihan. Iyalah kais bersinar ilmu teh kuwaro. Masya Allah dari ieu sosok Imam Abu Hanifah teu kacaritakeun ti awalna panjang mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun warona pohara Imam Abu Hanifah tapi tetep aya lalagaan Imam Abu Hanifah aya lalagaanna kabeh ahli Allah masuk lalagaan. Ditaros Imam Abu Hanifah, Syekh lamun urang ki'i kemudian di lapangan ngaharepna ka mana? Tuh cek Imam Abu Hanifah geus maklum atuh ulah ngahareupan Baitullah. Oh mohon. Kartos kumaha lamun aya pipinding. Pipinding bahasa dia naon? Hahalang bodoh. Pipinding mete nyaho ieu budak. Hahalang. Bahasa Garut Bandung pipinding ngaranna. Mun aya hahalang, aya hahalang mah kamana ge meunang tetep utamana mah ulah cek Imam Abu Hanifah teh. Kumaha lamun urang di jero cai? Urang di jero cai. Aju urang silem tayeu mun ki di jero cai
Aju orang kudu di jero cai ngaharepna ka mana? Lalagaan tetep Imam Abu Hanifah. Lah ulah mikiran kos gitu. Mendingan ngaharep ka pakaian bae cenah jakena besi anu mawa. Eta kan lalagaan ngaran. Bari ditinggalkeun ku Imam Abu Hanifah. Nu kitu bae ditanyakeun ka aing. Tah, jadi lamun nu lemah diempang dikali geus ulah nyaritakeun ngaharep ka mana-mana. Deuleu baju bae besi aya anu. Tekan lalagaan garana geus ngadep ka baju cek Imam Abu Hanifah tuh aya lalagaan sarua bae masyaallah. Etalah sosok Imam Abu Hanifah. Kaistimewaan deui ketika Imam Abu Hanifah mantas pangaosan mapa di jalan aya jelema embung ka pangi nyipres ka sisi. Kok jelema teu daek manggihan? Apakah aing salah? Apakah terlalu izin atau memang manehanana bendu ka aing di pikiran kunya? Liwat neuleuh Aya keur nyelepe gerakeun ka dieu ka dieu. Ai maneh kunaon ieu mani nyilid nyisi embung ka panggih embung paamprok kunaon? Punten Imam abdi teh pan gaduh hutang. Oh hutang muhun abdi gaduh hutang pada urusan dagang pan Imam Abu Hanifah mah dagang pakaian. Tah ieu kulantaran abdi can bisa mayar sabaraha duit engkara. Lah saeutik mun duit urang sekitar 7 jutaan. Sekitar 7 jutaan. Oh jadi maneh ku gara-gara boga hutang can mayar haju izin bung ka panggih. Dengekeun ku maneh bebas teu kudu mayar ulah izin-izin. Aya pedagang begitu. Aya. Ya pedagang oploy mah. Ayo coba tuturkeun Imam Abu Hanifah masyaallah karim. Ceng ulah izin-izin. Lamun aceng boga hutang haju hembung ka panggih jeung mama atuh engke kumaha urusan ngajina. Meureun hembung ka panggih haju teu ngaji ku sebab hutang haju kahalangan ngaji ibadah ka Gusti Allah dengekeun ku aceng mulai ayeuna bebas hutang ulah izin-izin teangan pedagang mun model kitu malah eta kakara kiji aya deui Imam Abu Hanifah teh barang beuli ka hiji awewe samping begitu beuli sabaraha hargana oh ieu teh cenah 2 dirham cek Imam Abu Hanifah ulah 2 dinar uang emas ulah sakitu tanyakeun heula ka batur kukula mah wani ieu 4 ih geus cekna 2 bae 4 tanyakeun heula ka batur ternyata hargana batur wani 5 dinar tuh cek Imam Abu Hanifah ulah di murah eta kan lamun batur mah nyaho harga 5 dinar kemudian kunyana ditawarkeun 2 dinar mun ku si ieu masih ditawar ku si ieu mah masih ditawar dipaling malah Abu Hanifah malah dibejakeun ulah kitu cek Imam Abu Hanifah kula untung engke didinya ngarumas. Ieu keistimewaan Imam Abu Hanifah teu pernah ngarugikeun batur boga hutang dibebaskeun balanja ketika terlalu murah kumanehna dibejakeun nu aslina ngangeunahkeun ka batur dagang ngeunaheun ka balerea ngaji ngeunaheun ka balerea naon bae ngangeunahkeun nu mantak sinar ilmuna terus ila yaumil qiyamah. Etalah Imam Abu Hanifah Al-Qais tahun 93 Hijriah lahirlah seorang manusia di Madinah, Malik bin Anas. Imam Malik begitu lahir luar biasa katingali wajah pipentreunana umur 2 tahun mulai nalal Quran terus di 2 tahun 5 tahun geus rada kataral-talar Quran teh umur 7 tahun geus paseh umur 12 tahun geus menguasai harti-harti jeung rahasia Al-Quran
12 tahun. Si ieu mah lam yakunil kuari pohon lam yakunil. Duit ya coba ya. Lam yakunil. Mun teu poho, mun poho balik ka dia 1 juta. Imam Malik Masya Allah karim umur 16 tahun geus bisa ngahimpun hadis, jadilah muwatta 17 tahun geus jadi mufti di Madinah. Ketenaran Imam Malik luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, jumlah nu katalar di luar kepala 1 juta hadis. Lamun ujung anu sajen-sajenna 1.500.000 hadis. Ilah Imam Malik muwatta. Ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 pas kematian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mah Muhammad bin Idris Al-Quraisy sami ngan Imam Idris bapakna nyabak ke Syria Syam, maka pindahlah ke Gaza. Di Gaza Palestina lahirlah Imam Syafi'i. Menang 1 tahun tidinya dibawa ke Mekah, tumbuh di Mekah Imam Syafi'i. Saenggeusna Imam Syafi'i gede 7 tahun talar Quran dengan fasih. Umur 8, 9, 10 tahun hayang masantren ke Imam Malik ke Madinah. Imam Malik geus ngadenge bahwa bakal boga murid ngaran Syafi'i. Geus kabaca ku Imam Malik aing bakal boga murid wali. Geus ngomong Imam Malik na di Madinah, moal kebel deui bakal datang murid aing wali. Urang mah lain, Pak. Moal kebel deui garong datang ka dieu. Tak aya kuari gitu mana. Deres lagi dek gaji garong-garongnya. Masya Allah eta Imam Malik kecerdasanana, kacaangan hatena bisa nempo pimuridin nu bakal datang. Ya Allah ya Rabbi, murigak mulu urang. Taha makna nyarita ka Imam Syafi'i aya maneh rek berangkat mengaji ka ditu geura siapkeun atuh naon nu deuk diaji. Cik Imam Syafi'i mah kula ka Madinah hendak ngaji kitab Muwatta sebab guru kula di Madinah Imam Malik ngajarkeun hadis Muwatta. Jumlah hadisna 9.000 hadis nu terangkum dina eta kitab Muwatta, maka abdi rek ngalah 9 poe Muwatta di Mekah katalan. 9 poe eta si otak kumaha teh? Otak urang mah ieu labziatun menang dibaca 5 wajah bae. Asal keluar bae ti guru jadi 7 labziat. Narkib geus 5 ge teteng 7 deui. Masya Allah eta otak war nalar Muwatta 9.000 hadis cuman 9 poe. Allah karim. Tanya kumaha mana Syafi'i insyaallah mah naon udah diaji Muwatta mah kitabna aya geus aya di otak mah. Iraha mah nalar 9 poe abdi nalar kitab Muwatta insyaallah nu kaliwat. Cak mana boga anak aing mantep ya gua saya. Umur 10 tahun 7 tahun talar Quran anu pas sehat paseh 10 tahun talar Muwatta. Begitu berangkat ke Madinah Imam Syafi'i datang ke Madinah geus dipapag ku Imam Malik dibejakeun ka murid nu lain. Murid nu wali teh ieu lain dia ieu salah aing atuh kunaon ka dieu mesti kejadian. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah eta otak lamun ku urang ditafakuran ya karim. Masya Allah luar biasa amat makhluk Allah dibere kapinteran teh lain lalagan. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Begitu ditanya ke Imam Malik Syafi'i, di dia diaji kitab naon muwatta, kitabna aya alhamdulillah. Di mana kitabna? Geus aya di dieu kabeh. Cek Imam Malik. Geus aya laporan cenah ti malaikat bahwa maneh mah geus talar. Eta ngomong kitu deui. Pangareh eta mah bu guru teh lain lalagaan. Masya Allah. Kacaritakeun batu terus we diaji teh kebel atuh gaji geus talar. Beres ngaji ku Imam Malik dipersilahkan untuk membuka pengajian-pengajian di mana baik. Umur 12 tahun lamun guruna umur 17 tahun Imam Malik ngajar jadi mufti. Imam Syafi'i mah umur 12 tahun. Eta otak ya Allah ya Rabbi al-Qais pinter kos gitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya nu naros Syafi'i ari eta sih bisa tatalaran jeung hajuh henteu kenaon kaluar deui eta naon kitu ngaranna ilmu. Kumaha eta bisa kos kitu? Ilmu masa kumaha guruku lah Imam Malik, al ilmu ad-din, ilmu adalah agama. Maksudna kumaha? Lamun jelema endek mupu agama, lamun jelema endek hayang beragama, tingali di mana neangan ilmuna. Sebab agama eta adalah kumaha ilmuna. Di mana neangan ilmuna di dinyalah nyana bakal beragama. Mantakulah salah guru. Lantaran lamun salah bae ieu guru agamana bakal mencong. Lamun urang ngaguru ti jelema nu bener bakal beragama nu bener. Ngaguru ti nu setengah bener agama bakal setengah bener. Ngaguru ti ilmu nu mikung guruna urang ge bakal mikung. Ieu modal kos ieu hakekok lho teh. Teu jelas. Teu jelas ai ngomong marifat. Ai duit pamarentah deleg-deleg. Kan ieu mah kadua ti orek koros. Jamun ngarendeng teh cak orang koros tak kakain. Tuh eta Masya Allah Imam Syafi'i sing hade ngucapkeun ieu guruna al ilmu ad-din, ilmu adalah agama. Urang dek hayang luhur agamana kumaha ilmuna jeung di mana nyokot ilmuna. Sing hade urang hayang ibadah aju urang sakola bae terus SMA sekolah kuliah iraha dek bisa ibadah. Lain jurusan ibadah tamu kos kitu. Lain jurusan ibadah. Dek hayang jadi juri di DPR sekolah, dek hayang jadi kamangmang di PNS sekolah. Tapi lamun dek hayang jadi tukang ibadah sekolah jurusan. Sebab cek Imam Malik ulama al ilmu ad-din, agamana deuleu ilmu. Tuh urang bae jeung nu masantren can wau jeung Allah. Kumaha nyana? Rese wau jeung Allah. Tah ieulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boga murid Imam Hambali tahun 164 lahir. Tokoh-tokoh mazhab nu opat ieulah anu terus datang ka ayeuna nu mudawan. Imam Ahmad bin Hambal nyana terus masantren, tapi tetap sosok Imam bin Hambal teh resep lalagaan sarua bae. Ngan patuh jasanya ka indung kos Imam Hanafi. Keistimewaan Imam Hanafi teh kumaha? Di antara kapatuhan Imam Hanafi anu punjul langsung diangkat kewalianana ketika indungna nanya ka Imam Hanafi, Hanafi naon mak? Emak geus he aju tapi ieu emak kaluar di geti. Aju geus kitu kumaha mak? Pang nanyakeun coba ke Kiai Abdurrahman. Oh mangga mak, kukulah rek ditanyakeun. Cicing mah di dieu. Nanyakeun Imam Hanafi. Abdurrahman, kula kawakilan ku emak, aya naon? Kita nanyakeun emak kula, head geus beres 7 poe kuari aya deui kaluar, tah eta getih naon?
Haseserian Abdurrahman. Seseri kunaon sari? Atuh kunaon nanya ka kula ge pan ilmu teh ente. Pan kula ge ilmu ti mama kunaon nanya ka kula. Ieu mah parentah emak. Tuh, Masya Allah. Ieu mah parentah emak lantaran cek emak tanyakeun ka Abdurrahman. Ih, cek Abdurrahman atuh pan kula ge ngaji teh di mama mamanya mama kudu nanya ka kula. Ieu mah ti emak. Ngeus sakitu bae emak kula ditananya ka ente. Sanajan ente murid kula lantaran emak ditananya atuh geus bae ieu mah nanya, jawab ka jeung guru mah. Embung cek ya. Manya guru kula, ieu mah parentah emak. Coba lamun si ieu. Mak, gudang nanya ka ditu teh, yo. Yo, gudang ilmu ya. Imam Hanafi Masya Allah terbalik Imam Hanafi terbalik di imam murid hayang dijawab ceri Imam Abdurrahman teh ceri tapi Masya Allah tuh kalau mau bisa ngejawab tetap imati emak yang boga jawaban kieu atuh geus kitu mama cak mama kumaha ih ajak mama tuh gitu-gitu geus atuh pang ngabejakeun ka emak gitu geus atuh kitu mah geus langsung datang ka emak kumaha napi ceki Abdurrahman jajana jawabna gitu leuwih teu kurang tetep baik itu baik Masya Allah mana najakeun Hanafi ieu mah supaya jelas kumaha eta geus ti dituna sakitu mah kula geus nanyakeun sakumaha parentah emak ti harita diangkat kawaliana ku Gusti Allah jadi kutub ku tawadu ilmu geus dibikeun ka murid tapi mana ditanyakeun ka murid daekeun Imam Hanafi mah sakitu sajuta hadis katalan ditananya ka murid dae coba sih ya cadu aing kudu nanya ka murid teh heula aing Fatul Muin di bulu bitis, Alpias di kumis, Jamul Jawabnya mah bulu irung. Naon deui aing? Kuari seperti karar itu, Masya Allah Imam Abu Hanifah ronjak ditaikeun kewalianana ku Gusti Allah ku tawadu daek nanya ieu teh lantaran nurut ka induk Al-Kais ditanya kunaon bisa jadi kos gitu sih cek Imam Abu Hanifah ilmu teh ulah dianggap sepele kadang aya di kula eueuh di batur kadang aya di batur eueuh di kula ku ayana sakitu kula menghargai ka perintah emak meureun nu mantak kitu ge lain semata-mata nitah asli nama emak teh eta teh kan ti Gusti Allah kos kitulah ahli-ahli Allah nu mantak cek Imam Hanifah lain lalagaan ilmu teh berat mawa ilmu teh ai kaberatanana lain sakadar dibaca lain sakadar disurah tapi berat teh engke di hareupeun Allah bakal ditanya maneh dibere ilmu datang ka mana ku aing ka nyaho maneh geus di ka mana diamalkeunana eta nu kula di pikiran cek Imam Hanifah urang mah pan teu mikiran engke kuari bae sandanganana DRS doktor profesor dan lain sebagainya diamalkeun mah henteu dibuka kope anak botak sakumaha bol monyet hebat tapi diamalkeun mah henteu deuk nanaonan tadi lagi Bapak Bu Hanifah Masya Allah kitulah Imam Ahmad bin Hanbal nurutna kanu jadi guru kemudian Imam bin Hanbal teh ku bener-bener manehanana nalar Al-Quran nalar hadis jeung nalar bahasa-bahasa ti pujangga-pujangga Imam Ahmad bin Hanbal teh datang ke umur 40 tahun teu kawin ketika ditanya ku indungna dititah kawin cek Imam Ahmad bin Hanbal mak asana neuleuh awewe teh sarua bae jeung neuleuh tatangkala kan bisa begitu bener teu normal lain teu normal mah dina harti eueuh karesep lamun geus inget ka Gusti Allah neuleuh awewe teh ya sapira mah kos kitulah pan urang mah ka ngaji ka karak watu tanawa unge geus susuratan
Waktu tanda waus. Ya Allah ya Rabbi kok bae da geus gara rampang biasa. Ulah-ulah budak mah ieu ge aneh nya. Masya Allah. Atuh kan teu pantes kolot kieu boga HP na. Ya Allah ya Rabbi. Memehes da HP udang hes HP heula. Leumpang HP. Teman setia engkau adalah HP. Mudah-mudahan engkau terbawa ke kuburannya HP. Sebelum aku mati malaikat munkar nakir akan ku HP dulu. Cek malaikat munkar dipodem sia ku aing. Iya jelema nu blon teh kos ieu. Teu garagap diri geus kolot masih kan. Al-Qur'an ge dipencet nuluhur lu handap mah susu. Salah mencet bahaya. Kos itulah ialah Al-Kais, sosok-sosok manusia pinter anu bisa nundukeun hawa nafsuna tertanda, bisa nundukeun hawa nafsuna. Quran ditalar, hadis ditalar, berbagai-bagai ilmu ditalar, sanes ditalar teu pernah kaluar deui. Masya Allah kulantaran horeganan al ilmu nurun, ilmu teh cahaya. Cik Imam Syafi'i ketika nyarita ka Imam Waqi', Imam Waqi' ngajawab wa nurullah la yuhda li 'asy, cahaya Allah moal dibikeun ka jelema nu sok main HP moal bisa caang hatena. Imam Syafi'i urang lamun ka Mesir aya makom Imam Syafi'i, memehna makom Imam Waqi' guruna. Tuh di Mesir mawatna lamun Imam Ahmad bin Hambal mah di Baghdad, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah. Ialah sosok-sosok manusia anu pinter nuku urang kuari dijadikeun mazhab. Wajen kuku bahagia moal kaluar ti dinya. Jauh teuing urang lamun numpo ka para mazhabul arba'ah. Belah dieu bae nuku urang sok disebut-sebut guru-guru urang. Lamun guru urang di dieu Abah Haji Yusuf Kataji kacipta ku urang katawatuana. Almarhum almaghfurah sami Kiai Haji Rafi'i. Ilmu teh teu kaciri itu kaciri teh tawadhu. Tara nyirikeun ilmu sakumaha Imam Malik di papatahan ku guruna sanggeus tatalar sejuta hadis dijieun kitab Muwatta. Salah satu guruna awewe Ibu Hurmuz diantarana deui guru-guru nu lainna meujeunna ilmu anjeun teh Malik tapi hiji awas ucapkeun ku anjeun la a'rif. Mun ditanya la a'rif sakitu bae. Masterna teh lain dibere baju jubah, lain dibere topi anu aya buntutan teh. Masterna teh Imam Malik teh dibere awas ucapkeun la a'rifu. Nu mantak loba bahasa saya tidak tahu. Ketika ditanya abdi teu terang, ketika ditanya abdi teu terang. Apa ari ieu mah teu nyaho ge? Ka dieu ku aing. Ka dieu ku aing teu nyaho ge. Masyaallah ayo ka dieu. Nya aing geus kolot teu bisa kos kitu acan. Sotoy. Ya nyaho agan. Ya Allah, ya Rabbi. Kisitulah ahli-ahli Allah. Di antarana Imam Syafi'i deui. Ketika Imam Syafi'i kedatangan tamu make udeng-udeng, make jubah, mawa tasbih, kocrek. Kan anu asli mah tilok di kaluar-luar ke tasbih. Ayo mah. Ayak bari gitu mah. Imam Syafi'i warawati jelema beureun ahli Allah beureun. Kieu deui di hari Imam Syafi'i mah. Imam Syafi'i kan sila kieu. Makanya Imam Syafi'i kan gaduh panyawat ambeien. Sila. Ku ngahormat eta ka aki-aki besi pinter jasa jeung besi wali. Geus pegel suku. Ditahan we. Ja kieu deui pantas. Beupuhara jadi Imam Syafi'i ya sajam deui biasana ringsek ke suku ieu. Sepegal jasa sakena. Ai praknanya ka Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ari qobliyah zuhur sih sabaraha rakaat. Berarti bodoh pertanyaan. Geus lah cek Imam Syafi'i ke kula ngalonjorkeun suku heula ceuk. Waduh tuh eta kan lalagaan ngaranna. Kula nu mantak nahan geus sugan teh sia pinter. Paregaran bodoh dilonjorkeun heula kieu. Nya bodoh berarti tadi aing teh kudu heuras ieu suku. Eta bahasa lalagaanana tetep kiai ahli Allah teh sok lalagaan teh. Kurang lamun jeung Abah Ucu emang teu lalagaan. Masyaallah kula mah geus dataga kuari teu kapopohok. Ahli Allah mah geus pake lalagaan. Untuk kukula sok ditakolan we. Sebab naon eta emang mah takoleun. Nah eta Imam Syafi'i teh kos kitu. Kaharti geus. Aing geus kolot kitu nanya qobliyah berarti can jero cek ngalonjorkeun heula cek. Cek aki-aki bu aing dijawab ku lonjoran burung. Gitu kan cek heujeuna model sia mah. Eta kan lalagaan berarti ngukur. Ieu adab Imam Syafi'i padahal geus nyahueun jelema ieu teh lain pangkat wali. Jawali maka jahuan ku wali deui. Lain cuman ada dan ketika insan keluar bahasa na tetap make adab. Ketika keluar bahasa bodohna dijawab ku kabodohan deui. Gitulah Imam Syafi'i. Di antara nu hebat Imam Syafi'i aya jelema wawalianan datang ka Imam Syafi'i. Cek manehna sagala rupa ge Syafi'i kumaha hate. Sanajan urang hebat kan ge hate teh hebat teu bae. Hate segala rupa ge. Tuh. Sanajan urang make jubah ai hate teu beres teu beres. Sanajan urang teu dahar ai hate teu beres teu beres bae. Urang kadeuluna hebat ibadahna ai hate teu beres bae. Kumaha hate bae istimewa pokona mah hate. Cek Imam Syafi'i teh kan urusan zahir mah zahir, urusan hati mah hati. Cek nya beda tuh, ari urusan hati mah urusan batin, ari urusan fikih mah urusan zahir. Tuh bisa. Tetap jaknya kumaha hati jelema mah Syafi'i. Kuharat. Imam Syafi'i Syafi'i. Ya geus teu naon ieu mah lain jawaban cek nya mah kudu dipraktekeun cek Imam Syafi'i. Kabeneran peutingna aya undangan ngariung. Diajak ngariung. Jalanna eta batu malulu. Kabeneran. Imam Syafi'i mah make sendal anu biasa di Timur Tengah teh ya. Aya talian. Nu nyana kabeneran sendalna rusak sabeula. Jadi berangkatlah dilewatan kan loba batuan teh. Nyana kikituan. Aduh. Syafi'i kumaha ieu? Ye, tuh kumaha hate bae cenah. Ulah hese jelema mah kumaha hate. Cak jana ieu mah lain hate, ieu mah nyeri. Atuh rasakeun ku sia. Batak ge urusan zahir jawabna kudu ku zahir ulah ku hate. Waduh cek Imam Syafi'i ieu mah bisa dijawab, lamun lain kudu dipraktekeun. Kitulah wali Allah Subhanahu wa taala ngajawab ka para muridna, ka para penanyana aya nu dijawab langsung ku bahasa, aya anu dipraktekeun. Rasakeun geus ya leg-leg hate tuh cek nya geus teu kuat ya hatena bae nu bersih cek Imam Syafi'i. Atuh hate bersih ge cenah mah rusak dampal kajeun asal hate mah aduh teu kuat cek. Tuh urusan aurat teu bisa dijawab ku hate. Urusan aurat mah aurat bae deuk datang ka mana lantaran kuari aya bahasa kieu. Loh sanajan di jilbab ga aya hatena teu beres mending urang teu make jilbab tapi hatena beres. Salah jawaban. Zahir mah zahir atuh hate mah hate. Loh sanajan kiai ga aya hatena teu beres bae yo sanajan aing mah kos kieu make celana pendek hatena bae bersih. Atuh lain deui kapten. Ikatan kesebelasan ini tapi teu pernah seri eleh bae. Iya jelemana. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nuku urang dicaritakeun jelema-jelema kayis, jelema-jelema nu pinter. Anu urang teh nuturkeun aranjeunna terlalu jauh ka madzhabul arba'ah maka guru urang bae. Ieu urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Rafi'i akhlakna nu hese. Elmuna mah gampang urang disadap.
urang nuturkeun almarhum almaghfurlah Abah Haji Yusuf di dieu ilmu nama gampang dicoret ku urang tuluy ditulis ku urang tapi akhlakna nu hese teh lamun Imam Malik jaritakeun ngaji teh 20 tahun anu 18 tahun belajar akhlak 2 tahun ngan belajar ilmu 2 tahun belajar ilmu geus kasadap kabeh tapi akhlak 18 tahun sakitu hese. Imam Syafi'i nyaritakeun 12 tahun 10 tahun pakai ngaji akhlak teu kapanggih-panggih ilmu bababari diaji ditalar tapi ketika ngaji adab jeung akhlak ieu lah nu hese nu katingali ku kula guru kula diantarana Aang Baden di Picung hese jasa akhlak eta hese ilmu nama bababari atuh lamun ngaji bada magrib minajul abidin terus muka kita nyiwak rapi sila a'udzubillah sakumaha maca Quran bismillah dibaca sajam tita'aun maca bismillah ka maca sabaris ke dilugotan utawi jeung iku dalalaguna beres kakarak dihartikeun sabar saja eta nu hesena adab jeung akhlakna hudang geus angger we setengah 4 guru tak di imah tuluy mawa lampu cempor make jas anu hideung anu geus label teh terus ka mushola kukula sok dituturkeun datang ka ayeuna hese neangan sosok nu model kos kitu istiqomah di samping guru-guru anu lain ilmu nama babar lamun urang nyaritakeun ilmu samsiah kudu jubat secara ilmiah babari nu hese teh adab sedengkeun sinar ilmu lain ku ilmu ku adab mun nyaritakeun Imam Syafi'i tentang adab Imam Malik tentang adab Imam Hambali Hanafi kabeh tentang adab hati-hati dengan adab. Ye guru urang sadayana almarhum Mispuguh Abah Haji Yusuf nukuari Abah Haji Rafi'i katingali ilmuna henteu biasa bae tapi adabna henteu pernah loba omong teu pernah codeka teu pernah nanau ngajar bae aju begitu ngaji ka Cilongok laporan kukula diulah Abah Haji ulah tuh lah ngaji ka dieu seri bae jana ngaji deui minggu ngobrol ngaji dibejakeun ulah ngaji ka dieu Abah Haji batu ya kolot kula bae lah jeung Ki Nurjaya begitu tah ngaji teh kebengeunang di takolan mah gitu jeung takoleun panjana mah teu jarek ngaji bae aya carita impian geus masalah mantak terus datang ke akhir hayat teu dibejakeun ka sasaha moal ku kula nyana ngimpi mantak kaju haji ka ditu. Gitulah sosok almarhum almaghfurlah Kiai Haji Rafi'i bahkan anakna pernah dibawa ke Cilongok hayang kabeh di dieu ye ngaji ngan hanjakal teu betah masalah ngaji di mana ge ngan ieu mah kacaritakeun nyana ku tawaduna jeung teu loba omongna mantak ketika nguburkeun aya nu hadir lain lalagaan jeung lain sambarang kula ge ngarasa kataji jeung aneh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah al-kais jelema pinter korenganan mandana nafsah jelema anu bisa nundukeun hawa nafsuna wa amila lima ba'dal maut ngamalkeun jangka belah ditu ka alam barzah jeung selanjutna dimimitian ku urang sebagai santri janusara kolak mah mayoritas mah cerita mayoritas urusan kaditu mah urusan Allah loba anu tadi sakola diangkat jadi wali ge aya polisi ge polisi anu tadi dia polisi diangkat jadi wali aya ai nikahkeun teh mah benernya jadi wali mujmir geus kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ulah leutik hate lantaran urang mah lain berpatokan ka pujangga-pujangga barat pujangga-pujangga nu ayeuna aya di urang mah berpatokan ka ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam koreganan nu pinter mah inna akyasal kais
Abu Bakar Siddiq adalah at-taqwa. Lamun jelema anu puang bloon-bloonna ialah al-khianat, jelema anu khianat. Urang jadi jelema tapi mengkhianati diri urang. Urang jadi anak ngakhianati urang sebagai anak anu jadi bapak. Urang jadi santri mengkhianati diri urang kanu jadi guru. Urang jadi rakyat mengkhianati, tetapi timbangan anak tetap timbangan syara. Lain sakhianat khianatna. Mentak loba jelema kuari kiai dikiaikeun horeng pengkhianat kiai sebab nyana teu make aturan timbangan syara. Dikiaikeun secara zahir horenganan nyana pengkhianat kiai. Kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina pangawasan malam ieu supaya urang ngopi nyonto ka madzhabul arba akhlakna jeung adabna luhur teuing belah ditu nama nu belah dieu bae guru-guru urang mun eta tulisan bisa dipotokopi mantak naon atuh urang motokopi akhlak-akhlak guru-guru urang kumaha coba lempangna kumaha coba salatna kumaha coba adab-adabanana eta nu kudu dikopi teh sing hade lamun nyaritakeun tentang murid ka guru guru ka murid geus teu kawadahan lobana para ulama-ulama ieu mah ala kadar guru urang bae nu aya di dieu malah salah sahiji murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal nyana selama 40 tahun teu pernah salat sunnah teu ngadoakeun ka Imam Syafi'i selama 40 tahun terus-terusan bahkan anakna nu ngaranna Abdullah Naros abah aya abah sia teh ngadoakeun bae ka Imam Syafi'i Imam Syafi'i guru abah kok terus-terusan didoakeun teu maot guru abah lamun nekakeun maot mah beuh atuh hese ceng kanyawan teu maotna kumaha abah lamun boga masalah aju dihadiahan sok mere beja ya Allah ya Rabbi nya rampung batur mentak ulah dianggap bahwa guru urang teh maot lamun urang anggap guru urang maot urang moal aya adab tetapi lamun urang anggap guru urang teu maot pinuh ku adab terus bae hadiah terus bae kiriman hanya Allah nu maha uningan mantak jelema nu luhur ilmuna nu muncar ilmuna pasti selalu nyana teh berhubungan jeung guruna terus-terusan macakeun Fatihah terus-terusan macakeun zikir teu kudu dibeja-beja ka batur hanya dirina lah jeung Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi nu jelas jadikeunlah diri urang jelema pinter nu sakumaha ceuk Kangjeng Nabi yakni ciptakeun takwa di diri urang diceunan hawa nafsu jeung beramal jang sabada maot cara guru-guru urang anu jelas guru-guru urang geus pasti jasa lantaran tingali dina akhlak-akhlakna. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun guru-guru urang di dieu Abah Haji Yusuf, Abah Haji Rafai, Abah Haji Rasam, Abah Haji Abdurrahman mudah-mudahan sadayana dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh Masya Allah karim. Nah iya aya mana Tiki Nurjaya atuh cenah rek ngalegaan tanu jadi ieu rek minta jariah ala kadar ke menang sabaraha ke insyaallah ditambahan nya ieu ge sarua amila 5 badal maut kada minta ka santri paling 100 betul 100 ke bareng KBH ya orang bebarengannya ya Rabbi bil Mustafa maling maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya
Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun naifaradun abar fi qawlila min wala na'ami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqlaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Habibi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli yawmin minal awali muqaddami ya Habibi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim ya Habibi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami na'am sara tayfu man wa farqani wal hubbu ya'taridul ladhati bil alami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajtada man jara min muqlatin bidami ya Rabbi bi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala bibika khairil khalqi kullihim. Urang sadaya terutama para santri mudah-mudahan diberi bararta, diberi daraik ngajina, diberi terbuka hatena, diberi manfaat, dijadikan ahli ibadah ku Gusti Allah di akhirat. Urang babarengan jeung guru-guru urang jeung bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar.